Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa tepang dangmu deui sareng simkuring mangoleh dina dongeng Sunda anu tangtosna genah merna oge tumanina. Danget ayeuna simkuring bade neraskeun deui hanca dongeng Sunda anu katunda dinten kamari anu janten judul Sugendon episode ke-12. Mugia ieu dongeng anu bade dipidangkeun ku simkuring teh janten panghibur kana kalbu oge pangbabarah kana mana. Yuah pamirsa supados teu nyangkulun teuing kana waktos kumargi simkuring bade aya kapergian ka Yordania ayeuna teh. Hayu urang dangukeun sasarengan kumaha jejongna ngeunaan Sugendon episode ke-12 teh. Yuk mangga. Tak gitu ojang, bener sareng ojang teh. Da pada saha oge atuh pastinya bakalan ambek. Lamun ningali kaluargana aya nu ngaganggu gitu kan najangnya. Cek nini omod mana teh bok itu ka si Sugendon. Mohon ini tentang tosna tuh pasti lamun Entar lagi kan kaki tuh mah sanes oge kulawargana lamun kitu mah tapi nya kitu teh apanan ini aki urang teh kudu bisa lamun bisa mah ngajaga emosi ulah kumaha teuing. Nah kecuali lamun nah tos kabalina anteuing manyamangga wae teuing atuh. Nah di sabisana mah tahan we heula lamun teh kodo-kodo teuing mah. Gitu Ki. Nini cek si Sugendon. Ngomong gitu teh bari ngalieuh ka Ki Omod oge ka Nini Omod. Ya atuh nuhun pisan ojang. Jadi atos santena mah tos ngelingan ka aki teh. Udah ambek atuh dah. Namun lain ka itu salangan mah aki embung atuh makan kos teh. Tapi dah Cek Ki Omod bari ngahegak maka teuing ku ambek kitu teh. nah aki abg ngartos aki pasti ngambek. Nah moh ada ya tuh latos diwarah si Ajat jeung si Ronin lagi aki. Tadi sok we taroskeun ka si Nyai. Mohon aki ini leres si wawalak aja jeung si Roni teh atos ku agendon di warah tadi Nyai ningali dah. Cek si Nyai Maria Mairan melu ngomong ka Aki nawi kan ini. Aki Omod ente nembak ente ngomong saruba ini Omod oge ukur unggut-unggutan. Aki Omod mah bari main teh bari nyekelan jenggot kulengan katuhuna. Sedengkeun ni Omod mah bari nyepah. Teu karasa waktu teh mimiti datang si Sugendon jeung si Nyai.
geus ngaliwatan aya kana sajaman leuwih. Antuk nama pas geus karasa cukup abi cantenana teh Sugendon teh tungtung nama hamitan mahna rek balik kata apanan mahna itu ninggalkeun imah teh bisi kumaha bisi anu poho gitu. Aki nenek abi bade waharanya hapunten pisan sanes teu betah di dieu justru kajongjonan di dieu teh itu bisi ieu bisi aya anu bade ka bumi hauh hilap teh can dipareuman Aki ini hapunten pisan cek Sugendon mana teh bari tutungkulan ngomong gitu nate. Ujang atuh kalem ulah baka uwi kalem. Aduhnya pisan. Aduh mas. Ya Ujang ya. Ocok Aki Omot mana teh kawasan mah rek ngeupulan ka si Sugendon. Tekana ki ya mak. Kido ya mah. Kido abdi mah. Teu sanes yang diburuhan. Sanes terus tekana. Cek si Sugendon bari nyakelan leungeunna teh nyakelan kana leungeunna Aki Omot supaya entong mere duit ka si Sugendon. Isin Aki mah. Ya Ujang. Entang. Panan Surabi oge. Urang teh kudu tutulung kanu butuh tatalang kanu susah. Atos tekana. Tekana ki ya. Isin abi engke Cek Sugendon dipikir-pikir bener oge naon anu geus ditepikeun ku si Sugendon teh antuk nama Aki Omot teh henteu teu jadi mere duit tapi malah ngomong Tapi kan ya Ujang teh ayeum di pasien Ajis ada satu ya canak dongennya nanya canak dongen nyanyi pang mungkusan kan jang si Ujang ya jang gendon mulu nya Ujang nya tuh antosan heula kadapnya kon ini bajaje ya kon cek Neni Omot bari leumpang ngagindik ka dapur. Tekana tuh aduh si Aki mending repot wae tadi kan atas tuang di dia teh manya tos kedah tuang deui. Enggak Ujang kalunya Ujang teh Aki ge apal Ujang teh aku sorangan udah jadi bapak geus mawat indung saluana Ujang teh sasoranganan nah ieu mah jang ibaratna mah pangnuhunna ieu mah ti Aki teh lain kumaha Ujang hatur nuhun pisan ieu mah ka Aki teh geus ditulungan ku Ujang teh hatur nuhun pisan ieu mah cek Aki Omot gitu nate bari luak liuk ngaliuk deui ka arah pawon sinanya meureun guat gitu intina mah yang guat ka pamajikanna Nini Omot pangmungkusankeun jang si Sugendon si Nyai oge sarua geus di pawon ngabantuan ninina mangmungkusankeun jang si Gendon. Tegung si Lila krunyung lain Nini Omot nu kaluar ti pawon teh nu nyamperkeun ka si Gendon jeung ka Aki Omot. Tapi si Nyai kituna teh bari ngajingjing rantang nya geus situangkeun lah jang si Sugendon. Iya Gendon hatur nuhun pisan ya hatur nuhun pisan ieu mah ya hapunten bilih teu sarema
Aduh, rasa sakit teh. Punten pisan. Ya, agenon kanggo ya di bumi. Ti aki sareng ti nini. Bacek si Nyai main teh. Bae rada serak. Da keusum flu. Sigana teh da angina teu pati ngeunangan karasa kana kulitna emang keusumna. Hatur nuhun atuh. Aki ya ditampi pisan. Teh nya ditampi pisan nya nya. Nya ujang sok we. Sanak lah. Tak kudu isin-isin sok we. Nah, ya mah ibaratna panuhun teh akinya. Ya, hatur nuhun pisan nya. Agenon tos nulungan ka abdi. Hatur nuhun pisan. Cek si Nyai sarua main teh. Nya kelan lengan si Sugendon. Mang nuhunkeun kituna teh kana pitulung si Sugendon. Sami-sami teh. Kedana emang kedahna kitu atuh da ditulung orang teh kan. Panan. Terus satunya abi bade eueuh ya. Milih itu diacak-acak ku hayam, bisa aya hayam masuk nya aki teh nya ya. Si mau ge nya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sanggeus samitan Sugendon teh bangsul deui. Titeun imahna aki omod. Ini omodnya oge imahna si Nyai anu jadi icuna aki omod. Telila si Sugendon teh geus napi deui ka imahna. Ya maklum lah karena ge ayeuna mah si Sugendon teh geus sabenerna mah bisa tapi manehna teh teu ngarasaeun yan manehna diri manehna nu ayeuna jauh pisan bedana teh 100 derajat. Perbedaan teh jeung anu kawas biasana keur masih keneh masih idiot keneh. Eta ge ngeunaan manehna anu bisa gancang leumpang teh nyangking ilmu saepi angin da teu nyadareun si Sugendon teh yen manehna teh jadi bisa ilmu kawas gitu ngampangkeun awak. Kolotrak tulak panto anu ditalikeun hungkul ukur ditalikeun make tali rapia teh dibuka barang breh henteu kuna naon sih nyangan sampe anu geus dijahit kulup sampe teh digembrong ku sirup. Pas nempo kitu yen sampuna digembrong ku sirup si Gendon teh bari nangtung bari leungeun katuhna mah ngajengjing rantang jadi inget karena tadi omongan aki omot. Oh benernya coba lamun tadi teh ente dibere ku aki omot coba mun tadi urang nampik mah wah geus bingung urang dahar kumaha. Kitu gerentesna si Sugendon. Tah gitu dongeng ngeunaan si Sugendon dinten ayeuna. Cag urang tuna heula dinten ayeuna ngeunaan Sugendon episode dinten ayeuna. Hapunten pisan kana samudaya kelepatan cariosan simkuring kanu masih keneh
raga urgo kene maklum simkuring masih kene amatiran pemula kene ya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga.